Besti lamun liliaran teh kudu eta tadi antimo. Eta teh sangkilang di antimo teh besti ripuh keneh wae komo lamun henteu. Geus anu paling bener mah cicing di imah sare. Heueuh liar mah jaba puyang utah duit beak wakil lieur we. Ieu teh samemeh ningali orok besti wang nyamper heula babaturan ngonten. Heueuh pan atuh amih bareng we resep. Tah ieu teh imahna besti. Teh Yuyun ngiring ameng kamarana deui teh nu boga imah nanya eueuh. Keur diwedak heula siga nama besti. Tah aya geuning besti bijil hayu besti wang OTW. Samemeh ningali orok ieu teh wang nyeblak heula besti da beuteung geus lapar. Cung urang Manon Jaya nusok nyeblak ka dieu ngacung. Geus hayu asup besti wang milihan ayeuna mah ulah dingkekeun. Tuh besti loba pilihanana sok mari li hayang naon wae ogenan aya. Bingung deui ieu teh besti kalah kabariekeun. Heueuh da besti abi mah bangsa dampling terus nanya si aya sarua di saya ge cenah bingung. Geus we lah naon we paya nyeblak pokona mah. Teh heula besti ngaca heula mun pangaya kaca. Tuh besti meni rame ieu teh tempatna ge meni kuat kalega. Tapi ieu teh lolobana nu nyeblak teh besti awewe lalaki mah eueuh mana hiji dua. Heueuh atuh da nu baruki seblak mah awewe di mana-mana ge. Tuh tingali si aya meni gagayaan aing mah meni dikeker jiga nu enya jiga nu bisa. Eta deui budakna tapi pilueun ngahalangan we hayo. Ieu teh besti beuteung mah teu kuat lapar geus hayang dahar. Tapi lamun dahar meureun ke nyeblak teu ngeunah. Mun tadi imah teh nimau sangu. Eling atuh eling piraku seblak ek disanguan. Heueuh pan urang Sunda mah geuning naon ke disanguan we seubeuh. Tuh geuning datang oge seblak teh. Mending geus asalila besti abi teh nyeblak geus aya meureun sabulan mah. Kunaonnya ari awewe teu mangi seblak awak teh sok laleuleus. Komo deui teu mangi duit besti leuleus pisan. Tah tingali besti seblakna kabita teu ulah kabitanya ada jauh. Paling emung lamun nyeblak jeung salaki besti. Heueuh sok ngarurusun teu bisa santai. Urang mah karek sahuap ngadahar seblak menehna mah geus beak. Teuing da eta kumaha ngadaharna. Tuh ieu ogenan besti kadon menta ka abi cenah teu seubeuh nyeblak teh. Teu disorok ku anak ku salaki. Ieu teh abi nyeblakna level 3 besti. Abi mah lamun nyeblak teu resep amis, resepna asin gurih. Heueuh atuh da besti asa naon tuh da geunan seblak amis. Heueuh da geuning jelema teh beda-beda selera, beda-beda karesep. Geus beres nyeblak hayu awang lanjut ningali orok teh. Tah teu lila nepi we besti. Alhamdulillah geuningannya teh Elsa mah geus salamet tinggal abi yeun ieu teh besti. Doakeun nya besti lahiran abi sing lancar, sing sehat, sing salamet amin. Sok resep besti aya ningali orok karek kebrol teh sok lucu. Tuh geuning alhamdulillah teh Elsa mah geuningnya tos lahiran. Sing enggal sehatnya teh Elsa. Sok haneuteun besti ari aya orok di imah teh. Geus beres ngalongok mah hayu besti wang mulang.